aya jalmi anu didagor sirahna ku batu tapi kehancur. Pas hancur utuh deui. Berarti mah gambaran di nerakanya, ditinggali di neraka. Pas utuh batu ditakolkeun deui kana sirahna durga bejat. Muncul getih. Tos kitu ieu deui. Naros malaikat kanjeng Nabi teh. Ada eta gambaran naon cenah? Meuni kitu di neraka teh. Cek malaikat Jibril eta teh gambaran jalmi-jalmi anu sok males kana netepan da kade. Anu ngalaroakeun netepan tapi netepan pardunya di dieu nya. Tah gambaran atuh ke di neraka kitu ditakol jebret sirah bencar jadi deui kan di neraka mah kitu disiksa teh. Terus beres di jadi deui. Tah eta gambaran jalmi-jalmi anu ngaloroakeun salat. Mata kade ulah elehnya memang hawana sholat sok buka rek anu malas. Tapi ingat karena siksaan eta sieun dibejatkeun sirah urang ke diuntungkeun deui tak kitu. Apa subuhnya bener subuh metiris dia. Nah, komo teu ngalaksanakeun mah doraka pisan. Nah, teras ningali deui kaum anu naon kaum anu wajahna teh aya tandaan. Nah, kaum eta jalmi-jalmi eta digiring sapertos ngagiringkeun sato. Nah, satos ngagiringkeun unta atau binatang ternak nu sanesna. Tah rombongan jalmi eta teh di neraka ieu gambaran nerakanya. Ngamam tangkal anu cucukan. Disebutkan di neraka mah pohon jakum buahna cucukan jeung batu-batu neraka digiring eta golongan teh nya ngamam buah jakum anu cucukan sareng batu-batu di neraka. Jangan terus naros kanjeng Nabi memang teh ya Jibril eta teh jalmi naon gambaran naon gitu. Jibril ngawalat aranjeunna teh eta jalmi-jalmi nu tara nu naikeun zakat da dangukeun harta bendana. Allah teh ke anu tara zakat kitu digiringna teh di neraka seperti ngagiringkeun pas ngagiringkeun eta ngamamna teh buah jakum buahna di neraka anu cucukan bahkan jeung batu-batu di umam. Eta gambaran jalmi nu tara zakat. Entah kurang zakat ada wajib zakat punya ada beda jeung sedekah urang mayunan da fitrah ada lah anu alit-alit lah da kadang-kadang anu agung mah urang duka lebet nisab duka teu nya lamun dihitung mah urang hoyong api mah ieu kadah dihitung ieu sab penghasilan urang sataun teh sami teh sareng no nisabna emas kadah kitu mantap kan urang kadang-kadang anu sok ieu lah urang moal hitungan jeung Allah mah cenah menjakat lah urang mah nya aya nu kitu saya bisa. Nah, ras kanjeng Nabi ningali deui siji jalmi golongan jalmi. Ah, ieu mah jalmi nu sok zina jeung selingkuh. Kumaha sisaan jalmi? Tah digambarkeun ieu namanya opat ya, bahasa urang beres teh. Tah ningali kaum anu di payunan teh dihidangkeun daging anu asak. Ya, dina kuali. Sedangkan ayah hiji deui kuali anu daging mentah, daging atah jeung busuk. Tapi ajeuna nu sok zina teh mam daging anu busuk eta ya. Jangan gitu ditaroskeun anu zina. Karena kieu naon gambaranna aya kuali daging segar jeung kuali daging anu busuk. Nah eta ngapa anu busuk? Jalmi anu zina jeung selingkuh mah kitu. Tos puguh aya nu halal misalkan suami istrinya. Ada yang temen suami istri. Ada suami istri mah yang ngalakukan zina nanti guermuson kan leuwih tinggi. Bahkan lamun dina hukum Islam rajam kudu pupus terus. Karena aya nu halal di bumi nah make jeung anu haram. Gambarna tadi aya daging anu asam jeung daging nu mentah busuk lebih mamana kudu sok jalina mah nu baru bau juga benar. Terus
golongan naon deui urang kebut. Nah ieu mah anu sok ngahalangan jalan kana jalan kebenaran atau halangan jalan karena jalan Allah. Tangke digambarkeunana aya hiji kayu anu carutukan lalu ngalewati tadinya pasti wes soeh atau kena duri. Jami sok ngahalang karena jalan Allah sebenarnya. Da mungkin teh urang ngalewatkeun manehna teh bakal malu. Terus kurang kebut deui aya genep golongan tadi namanya dudukan anu golongan kedua eta kanjeng Nabi kantos ningali jalmi anu ngayeukeun beban beban tapi semakin berat semakin isian ku anjeun eta gambaran naon gambaran anu nyepeng amanah tapi teu dilaksanakeun kakade ayo we asa berat amanah teh berat mentak di amanah teh kudu maros berat amanah jabatan amanah panyawa berat teh amanah kayaknya amanah non deui urang dari ketua RT amanah kade amanah urang kedaksana terus ningali deui jalmi anu naon letak sareng lambaina teh dipotong digunting ku catut tempat bukunya atau ku gunting lempah jeung bibirna teh kita digeunting ku sorangan ke neraka atau ku terbuka tapi eta letah muncul deui eta gambaran kangen jalmi tukang pit nah ade nusok fitnah ke di neraka anak gitu gunting lambaina digunting letahna jadi deui digunting deui jadi deui digunting deui tukang fitnah ade ulah menyebar maka fitnah mah lebih kejam di teras penak jeung jalmi nu sombong kumaha gambarna jalmi nu sombong eta mah jalmi nu sombong seperti tadi gambar-gambar aya hiji batu kang luar naon binatang nu badak sapi rek lepat deui kana batu teh hese nu jalmi sombong mah gambar kurang tas deui aya salapan nu golongan salapan naon eta golongan anu anjeunna teh gaduh anu paranjang tina tembaga tapi lamun sirat bagal terus nyakang mukanya dira ditaros ka kitu eta teh gambaran naon jalmi anu sok ngomongkeun batur moal kuning batur ade ke gambaran di neraka kukuna paranjang nyakar sorangan komo urang rek puasa kade ulah naon lah gosip dari bahasa ya kan nggak gosip dah gosip pas kieunya benerna jadi dosa ngomongkeun bener ya tapi diomong-omongkeun guning-guning eta teh dosa gitu walaupun eta bener eta diomongkeun komo deui salah aduh jadi fitnah teh jadi salah mah ya mata urang ah daripada ngomongkeun batu jadi fitnah mungkin ya terus kasapuluh eta ningali jalmi anu ngakmam daging jadi gambar itu daging segar dipotong-potong jeung aya deui daging anu dipotong-potong busuk seperti tadi kan namanya daging busuk jalmi gambaran jalmi anu ngamam non ngamam atau anu sok ngajakeun perbuatan haram ngamam daging busuk bau di neraka dan neraka pasti lapar sama tukang bakso ini bingung udah bilang ulah sampai ke orang anak anu sudah dari anu ke-11 aya di imah anu lambai na sapertos lambai unta bibir berarti monyong unta terus nggak mambarak neraka pas imam tetap saking panas bijil tina eta gambaran naon engke anu sok mamhartana anak yatim digambarkeun ke di neraka bibirna kaos unta terus ngaleut barak neraka pas dileut dah saking panas muncul langsung kana anu pas di anu golongan ke-12 kumaha Kanjeng Nabi Muhammad ningali jalmi anu naon patuangana saageun
bumi sareng imah udah saking anjeunna teh ngacerit hoyong coba bangkit hoyong buga tapi hasil dak perut nanti saageun imah saageun badan gede lah hese naros kana malaikat eta gambaran jamu eta teh gambaran jamu sungaman harga riba ari diurang riba terus mun raja lewa dak urang kena kelah pilih kena ngamam riba teh fatwa kana bakal agung hayang kayeuna teh hese adek hindari lah. Anu terakhir golongan naon anu pernah sareng Kanjeng Nabi anu ditinggalikeun Kanjeng Nabi nyaeta jalmi anu sok mencela jalmi sok nolak anu nyeri batur lah supaya kebatur kita di gambaran teh anjeunna teh motong daging nyerira lambungna bakal dipotong-potong manehna dikiris sorangan dipotong terus dipotong di mamder lagi gambaran kali jalan harus rusak sepuluhan kabar khawatir lah seperti semua nggak mamban kali dia kan 12 golongan ditinggalkan kan yang Nabi Muhammad menuju peristiwa Isra mata apa kan Nabi Muhammad situasi surga seperti situasi neraka.